Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dulur, cager dan ramah, mudah-mudahan sehat selalunya. Kembali deui panggilnya ieu di waktos anu sami panggilnya di gelombang anu sama. Ieu jam genepan langkung lah 6:30 panggilnya. Seperti biasa nya panggilna tepang di sareng abdi. Mudah-mudahan teu bosan nya nontonnya. Tawuran abdi ayeuna bade ngabagikeun 5 poin pengenannya 5 poin kebiasaan nu biasa dilakukan ku orang-orang sadaya gitu. Tah itu ternyata naonnya sifat-sifat eta teh memang goreng pisan kanggo urang mah gitu nya. Tah naon wae 5 poin eta teh nya hayu atuh urang sarangan di maos hiji-hijinya. Tah nomor hiji panginten anu kebiasaan nu selalu ku urang dilakukeun teh nyaeta terlalu takut akan gagal cenah. Urang teh terlalu sieun ku gagal gitu. Tah saking sieun ku gagal, urang bahkan tidak pernah mau mencoba gitu. Sieun we dengan coba teh urang mah nyobaan sieun gagal cenah. Ke era kumaha disengsarikeun batur, diekeun batur gitu. Nya ayeuna mah tidak pernah mencoba sama sekali gitu. Da mung gagal teh tah urang panginten. Teh awan salah namanya dulurnya, karena nama urang teh nya cobaan heula lah. Masalah gagal henteu nama da urang kan teu acan apalnya. Bawa urang teh bisa sebenarnya ngan nguranan karantan teu dicobanya. Urang teu pernah nya urang bisa teu henteu gitu nya. Nya di ayeuna uranan cobaan lah, misalkan gagal tawa teu berhasil. Nya urang eta makan pembelajaran urangnya kumaha karupna supaya urang bisa berhasil gitu tahnya. Terus nu kadua cenah sok minta saran atau menang saran ti jelema anu salah gitu. Urang sok minta saran ka jelema nu teu paham, nu teu ngarti gitu. Anu tungtungna urang ge ngilu salah gitu. Tah ieu urang hubunganna jeung salah neangan babaturan lur, lingkungan. Jadi kan urang teh geuningan disuruh urang teh kudu ulah salah lingkungan, ulah salah neangan babaturan. Nu pada akhirna urang sok menang inputan tawa saran teh nu salah gitu. Jadi orang kan ngilu salah nya teh kan sok nya jadi teu bener we kadituna teh. Jadi urang intina mah urang kudu bisa memilih babaturan anu mana anu urang bisa dipercaya gitu ya, jeung lingkungan gitu. Neangan lingkungan anu energinya positif gitu tah. Jadi ka urang oge jadi ngabangun gitu, lain ngajatuhkeun atawa bikin urang down jeung teu percaya diri gitu nya. Tanu katiluna cenah banyak teuing neangan alasan. Eta mah urang kabeh nya termasuk saya oge. Kadang sok nyeun alasan ku banyak hal gitu. Misalkan aya pagawean di can beres kalem we lah da sapoeun, kewe lah rada sorean ngagaweanna, tawa kewe lah isukan gitu nya. Eta mah keur kagok lah, keur capek atau kumaha. Tah eta teh memang sifat nu goreng ternyata heuda goreng nyelurnya. Ada sok nunda-nunda pagawean dengan alasan namun misalkan kuna beres jam ayeuna misalkan kudu beres jam 1 siangnya ayeuna masih jam 8 kewe ngagawean nama jam 12 lah. Da sajam ge beres eta mah. Tah kitu lur eta kebiasaan. Ternyata memang gorengnya eta teh nya. Yang mudah-mudahan urang jauhan lah misalkan aya pagawean ayeuna gawean we selama aya keneh waktu mah gawean we ke mun keneh aya waktu senggang misalkan ya orang bisa nggawean nu lain gitu kan. Jadi lebih efektif gitu waktu orang teh. Terus yang kaopatna cenah tidak mau belajar dengan hal baru. Tah eta penyakit orang teh kabeh teh lur. Jadi kadang-kadang orang teh sok merasa nyaman ku kaayaan geus aya urang ayeuna gitu. Kadang lamun misalkan aya hal-hal baru nanti baru teh urang mau narima geus bae-bae eta mah maneh urang mah kieu we lah bae cenah. Nah gitu teh sifat eta teh jadi mencegah orang berkembang akhirnya teh lunya. Jadi teh urang kieu-kieu we gitu. Da kadang-kadang di pertahan ku batur urang mah sok nyeri hate asa dihina urang teh bae atulah dari mah urang sok maneh eta mah lah urang mah da kieu we tah gitu. Ada sifat nu goreng urang jadi jadikeun urang teh henteu aya perubahan gitu. Jadi kitu-kitu we urang teh hirup teh nya. Jadi ureunnan aya saran ti batur mun memang bener nya tarima we, bahkan lamun ti musuh urang sorangan gitu. Lamun misalkan dirasa bener cek urang teh bener ima urang teh salah tarimakeun nya. Urang teh kudu tarimakeun rumah sadiri bahwa urang teh memang salah di bagian eta mah. Tah kumaha caranya urang perbaiki we kitu nya. Dan terakhir nu kalima ureunnan menghabiskan
uang anu kepala ruguh gitu. Biasanya mah duit yang waktu orang teh menghabiskan teh kepala ruguh gitu tuh. Wah beak teu puguh we waktu yang duit gitu. Untuk hal-hal anu terpenting sebenarnya mah gitu hanya karena nafsu gitu. Sok tingali ayeuna di imah-imah urang saladanya di dulu saladanya. Sok aya barang-barang anu kurang dibeli tapi akhirnya dipakai dengan sakali geus we. Ngabubrug we teu kapake. Ruksak we tungtungna mah tah kitu. Jeung duit oge sarua. Jeung waktu oge sarua. Kadang orang pakai ngobrol nu teu pararuguh, nu pakai nongkrong teu pararuguh gitu jadi eueuh kan teu produktif jeung eueuh hasilna gitu. Nya teu nambah ilmu oge. Ya, tak kembali kalau tadi kan lingkungan, orang lingkungan saha wae, babaturan saha wae, tah lamun misalkan babaturan orang energinya positif mah, orang dina ngobrol oge, dina naon oge pasti aya nilai positifna jeung urang gitu. Kan kadang-kadang orang teh lamun boga ide, boga naon ngobrol jeung babaturan, kadang ke babaturan sok dijatuhkeun maneh mah ngesah da mah mungkin maneh mah kos kitu mah sanggup maneh mah tah sok itu teh energi negatif lur. Ngejatuhkan orang jadi orang teh doon teh heula gitunya. Tah mun bisa mana yang babaturan teh anu ieu kan aura positif gitu jadi mau orang boga ide boga naon teh nya ku didukung ku babaturan teh heulur sok cobaan lah masalah naon gagal jeung lain sabeureuna mah kumaha engke buat ting maneh teh bisa euy sabeurna mah urang can coba tah eta urangnya tahun gitu lur 5 kebiasaan nu orang-orang sok lakukeun tapi seharusnya mah nya dihindari lah entong gitunya eta teh memang ngaganggu ka perkembangan diri orang gitunya. Tak ketulurnya atuh tos tonton videona mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan urang disehatkeun sadaya, mudah-mudahan di virus corona enggal mangkat deui lah supaya urang bisa berkegiatan secara normal deui nya. Gitunya lurnya hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.